Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah pala wargi tepang dangu deui sareng Mang anu bade mulangkeun deui patineng anu kapungkur ku Mang Luki dongeng-dongeng anu kapungkur anu ayeuna bade didongengkeun deui ku Mang. Jujur anu bade dicarioskeun teh nyaeta lalakon persilatan ti wewengkon Garut, nyaeta anu judulna Si Buntung Jago Tutugan. Mangga atuh palawargi supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan wae ayeuna kumaha lalampahan Si Buntung Jago Tutugan. Mangga kaparayun sadayana. Bahrowi jeung baladna pating laleos ninggalkeun Kirais jeung Ani anu ngagoler di tengah jalan palebah tutugan leuweung tiis. Jalma anu telenges taya ras-rasan lampah biadab anu bieu dilakonan teh dianggap biasa pikeun maranehna mah. Lamun harita Bahrowi jeung baladna lempang nama pai jalan gede anu berasna kaleles, geus tangtu bakal pasang rok jeung hiji lalaki anu keur lempang ngagedig ti leleskeun. Kisah hudi urang Cipancar batur salemurna Kirais, malah kisah hudi teh beunang disebut sobatna Kirais. Manehna dek kalemur leuweung tiis, kasebut jalma eusi nu matak wani lempang sorangan wayah kitu oge bari kaayaan geus meh magrib. Nganyak kitu ari Bahrowi mah lempangna teh mapai-mapai susukan, terus hanjat saterusna nonggoh ku kurubutan kanu bala anu maksud rek muru ka pasir ayakan. Kisah hudi anu keur jongjon ngagedik teh harita geus nepi ka palebah tikungan anu ngabulungbung anu brasna ngajurus ka leuweung tiis. Kisah hudi kacidaruasna ngadenge sora anu sasamat di behareup. Sora naon ye di leuweung kieu? Kisah hudi ngagerentes dina hate bari reg wae manehna eureun anu saterusna ngadedengekeun eta sora. Sora budak itu iraku dademit mah nya. Da sidik abah-abahan. Kira-kira lamun nya eta budak nakeur naon nya wayah kieu aya di dieu? Palang siang ka sarung mah kitu. Pokna deui sok sanajan manehna kasebut lain jalma borangan, tapi teu weleh ai hatena mah ngageter oge. Kawantu lebah dinya teh kacidaharieum pisan, kenca katuhu jalan estu remet ku tatangkalan. Rasa panasarana ngelehkeun ka sieun. Sidik sora budak tapi la haula wala quwata ku aing mah rek disampeurkeun kitu pokna gerentes hatena. Sanggeus pasti yen eta sora budak. Kisah hudi geuwat ngagilirkeun parah bedogna lempang digancangkeun bari panonna mah teu weleh ret nitenan sabudeureun bari muru ka arah sora eta teh.
bari jeung taki-taki ceulina rancung-rancung ngadedengekeun kana sora di sabudeureunana. Naon eta? Ki Sahudi ngajenghok ka cidareuasna sabab dibehareup ka tempo remeng-remeng anu ngadungkuk di tengah jalan. Ngan kulantaran geus poek jadi teu bisa sidik. Abah, Abah, iya Andi Abah, Abah, aya Andi Abah. Si Andi. Ki Sahudi inget tadi samemeh ini ningali imah Ki Rais dikunci. Teu anta parah deui haritamanna lumpat muru geus teg dina hatena yen Ki Rais keur meunang kacilakaan. Sanggeus deukeut beuki ngaranyug sanajan geus poek manehna bisa ningali Ki Rais anu keur ngajolopong mandi getih. Sedengkeun Ani masih tetep nanangkep bapana sarta disidik-sidik teh leungeunna kencana buntung semet pigelang. Ya Allah, Andi kunaon maneh Andi? Ki Sahudi nanya bari haros-hos bari panonna mah tetep taki-taki carincing bisi aya nu ngabongohan. Tapi si Andi teh jongjon we sasamat ka bapananya. Pananya Ki Sahudi masih gana luput we teu kadengeun. Sanggeus tetela aman, Ki Sahudi ngadeuketan terus tepak deku gigireun Andi. Ani, ieu Mang Sahudi. Mang Udi, ieu Abah Mang Udi. Si Andi kakara ngadenge ayeuna mah, tapi manehna tetep nyuuh kana dada bapana. Kusiwal Ki Sahudi ngaluarkeun paneker tina saku, cekes dihurungkeun. Breh banget Ki Rais kacaangan tetela geus teu nyawaan. Teu karasa renghapna ambekan ragamang leungeuna ngaragap banget Ki Rais tetela geus camewek tiis. Ani bapa maneh teh geuningan. Ki Sahudi teu kebat nyaritana kaburu kapegat ku anu ngagenok dina tikoro. Teu karasa deui celak-celak cipanon Ki Sahudi nyak celakan. Ani, hayu urang kalemur jeung Mang Udi. Pokna bari ngaragamang kana tak-tak Ani. Iya Abah Mang. Ya Abah Mang Udi. Sora Andi meh les-lesan ongkoh ka nyeri dina leungeunna oge geus teu kacatur nyerina. Satuluyna Ki Sahudi nyoekeun bajuna terus dipake mulen tatu yang nalian leungeun Andi sangkan getihna eureun teu terus kaluar. Keun, Abah maneh ku Mang Udi urang panggul. Sok Ani oge ku Mang urang akeupnya. Ki Sahudi bari gewat manggul layon Ki Rais dina tak-tak katuhuk. Tak-tak kenca dipake manggul Ani. Saja jalan getih ngajaragjag maseuhan pakeana Ki Sahudi. Nepi kalemurna lain deui gujrudna paribasa ibur salalembur ear sapangeussi desa. Beja narekab tultel kamana-mana yen Ki Rais ngalakonan ngajampana bugang alatan dibegal lebah tutugan leuweung tiis. Sarta Ani oge leungeun kencana buntung semet pigelang. Teka catur kumaha aras urusna anu ngubur layon Ki Rais. Caturkeun wae geus beres aya poena. Sedengkeun Andi terus diampihan ku Ki Sahudi. Keur mah manehna teh teu boga anak, nya Andi teh dikukut jadi anak.
menang sabulan 2 bulan mah Andi teh teu wudu ngalayes ingeteun wae kanu jadi bapana, malah lamun tengah peuting mah manehna teh sok mineng ceurik balilihan bari nyambat-nyambat bapana. Lamun ti beurang gawena ukur ngahulang jentul eueuh kaberagan, sakapeung manehna sok ngareles indit ti imah Kisahudi. Ari di teang teh sok aya di imahna kasampak keur ceurik di kamar anu geus sepi. Pernah hiji mangsa manehna kasampak keur nyegruk hareupeun hawu, sabab samemeh bapana tinemu jeung ajal teh nya di dinya pisan mangerodankeun bajuna anu satuluyna dahar liwet balake cerakan. Tapi ari geus nincak sataun mah Andi teh paler oge, ongkoh mah Mang Udi teh jeung Nyi Onah bojona Mang Udi kacida pisan mikanya ahna. Teu jarang Andi dibawa lamun pareng ka Kisahudi init dagang bako ka Bandung atawa ka Garut. Komo deui ayeuna mah leungeun buntungna geus teu dibulen deui ku lamak. Tapi ari nyogrog-nyogrog teuing mah tetep we manehna teh sok inget ka bapana. Tiap balik ti jauhna sok ngadatangan kuburan bapana anu leuning bersih kawantu mineng diurus. Sagedengeun ti eta manehna oge sok ulin di kebon tara aya nu nyaho naon anu dilakukeunana di kebon teh. Tapi lamun kabeneran aya nu mireungeuh mah tangtu bakal kaget. Sabab di kebon teh Andi sok nonyok-nonyokeun leungeun kencana anu buntung. Mimitina mah kana tangkal cau nepi ka rarubuh. Geus kitu ningkat kana tangkal anu teuas, terus kana tangkal awi. Sakali nonyok tangkal cau teh langsung rubuh. Nepi ka antukna leungeun Andi anu ayeuna mah dibulen make kulit, jeroeun kulit teh make besi. Lamun ditonyokeun kana temok teh mah geus tangtu eta temok langsung jebol. Mineng pisan warga anu ngarasa aneh sabab tangkal cau di kebon Haji Sobana raruntuh tanpa kanyahoan naon anu jadi sabab. Lamun jalma gujrut teh manehna mah ukur nyenghel we bari seuri bunga. Ari di pelemburan lamun aya jalma nu cacad teh sok hayoh dilani numutkeun kana cacadna. Komo lamun mangsa parasea nya kitu oge ka Andi manehna sok mineng disebut si buntung. Hiji lanian anu pikeun manehna mah kacida dipika sedilna. Eta we lamun aya nu nyebut buntung teh ku manehna mah sok diobrot nepi ka mana jeung saha oge. Lamun meupeus keyang teh manehna mah sok nonyokan tangkal cau anu saha bae. Antukna mah warga jalma-jalma teh apal lamun tangkal cau nu jalma raruntuh teh akibat polah manehna. Hiji mangsa mah Haji Sobana nyarekan Andi laklak dasar dumeh puluhan tangkal cauna teu kapuluk beak ditonyokan. Kurang ajar maneh Andi, ngaranaon sia teh ngaruksak tangkal cau aing heuh. Pokna bari morongos. Tengarana naon Pak Haji? Resep we. Da Pak Haji mah beunghar ieu. Tembalna bari teu riuk-riuk. Bangkal waras ya. Memang ngabanda aing teh ruksakeun sia. Teu ngarumasakeun pisan hirup geus teu boga inung bapak sia mah. Pak Haji Sobana beuki nafsu. Ulah nyanyanak bapak kuring Pak Haji, pamali nyabit-nyabit nu tos teu aya di kieuna teh apaan? Si Andi bari tungkul. Gandeng sia, namalang wae diomongan teh. Teu karuhan buntung sia, heuh. Ceuk Haji Sobana ngomongna geus teu diwengku deui. Ngadenge kitu amalah Ani jo ka hudang. Tang nyabit-nyabit cacad uing Pak Haji, hayang dikede. Pokna bari leungeun kencana sakilat ditonjokkeun kana roda kupat tahu sak. Poharanya Mang Jeni roda kupat tahu.
jebrot leungeun kencana ditonyokeun kana dahan tangkawan nangkawalana eta dahan sakaligus peungas. Atuh teu palang reuasna Haji Sobana ningali kitu teh. Ae ulah kitu patah sia teh Ani. Pokna bari bicit lumpat mangpret teu sirikna nepi ka notog-notogkeun maneh. Da eta we gamparan anu dipakena oge nepi ka ngacleng. Teu wudu jalma anu narempokeun pating cakakak nyeungseurikeun bari rasa helokna mah teu bisa disumputkeun. Kabeh warga colohok antara reuas jeung kataji ku kakuatan tonyokan Andi. Keur kitu jol kisah Hudi ngadenge ribut-ribut teh manehna nyampeurkeun ka Andi bari pok nyarita. Aya naon deui Andi? Ulah kitu. Pamali ieu campela ka kolot teh jeung eta dahan nangka jeung tangkal cau dikumahakeun ku maneh? Nanya bari pinuh ku rasa heran. Ditonyok Mang Udi ku Andi. Geuleuh atuh da Pak Haji ngahina geus kalewatan jaba barudak maroyokan wae. Tembal Andi bari tungkul. Kaambekna masih ngagugudag dina dadana. Matak atuh maneh teh ulah bontongor teuing. Ulah nyiar-nyiar piomongeun. Teu hade jang ngaruksak bogana batur teh. Geus ayeuna mah anguran geura balik. Geura mandi terus dahar. Apan sakedeung deui kudu ngaji ka Tajug. Ceuk kisah Hudi bari ngusapan sirah Andi pinuh ku rasa deudeuh. Ret manehna ngareret ka sabudeureun katempo jalma-jalma oge keur naringalikeun. Hampura manganta. Sing haramna oge kuring mah teu nyaho lamun ieu Andi ngaruksak tangkal cau boga Mang Manta. Kisah Hudi sanuk-sanuk. Teu nyaon Mang Udi. Geun wae da engke oge jadi deui cau mah. Ceuk Mang Manta teu ngarasa ambek. Hariwang meureun ningali karongkahan Andi. Ceplas wae manehna nigas tangkal cau sangkan bisa kaluar deui pidauneunana. Dititah balik teh Andi nurut ngaleos lempang bari tungkul. Dina hatena mah masih ngarasa tegenah. Dumeh tadi disebut si buntung ku Haji Sobana jeung ku babaturana. Tapi kitu soteh da meureun wae pedah manehna anu ngamimitian harak ka babaturana. Isukna najan geus beurang Andi teh can katempo kaluar ti imah. Sing horeng harita mah manehna teh sare keneh. Sanajan geus beurang hudang-hudang soteh kagandengan ku babaturana anu keur maraen kaleci. Andi hudang terus campego dina golodog bari ningali babaturanana nu keur main kaleci. Kakara hudang maneh Andi? Si Jumad nanya. Heueuh euy. Miluan lah uing ngadu kaleci. Ceuk Andi bari cengkat tina golodog. Si banget heula tuh. Sateh sangeuk kami mam uin jeung anu ramet cileuh jeung dah diranteh. Ceuk si Kemed. Andi ngaleos ka pancuran. Bari ngaleos teh ngaliwat manehna iseng nyapit kaleci kojo anu si Kemed. Si Kemed mah teu apaleun atuh manehna riweuh neneangan. Ika manyakeun kojo uing ku manehnya Andi? Si Kemed nanya. Dasar budak harak. Aya we piomongeunna teh. Kaleci anu dicapit ku inung sukuna teh ngadon dikajatkeun nepi ka mencleng ka kebon. Ah, tangan we ku sia. Pokna. Kumaneh we atuh pan tali kumaneh kecangkeun oge gantian sia. Si Kemed ngomong bari beungeutna beureum tanda amek. Gantian ku ieu ye, ceuk Andi bari ngacungkeun leungeun buntungna. Atuh si Kemed teh murangked. Bok cingogo bari tungkul siga nu rek ceurik. Mentong lewes teh ku aing digantian mun geus boganya.
cek Andi bari ngaleos nuluykeun ka pancuran. Palawargi sadayana siga dongeng radionya si Andi katelengesan jeung lengerna Andi sigana moal manggih aya namanya jeung barudak saumuran nama. Malah aya dua kejadian anu meh-mehan ngedatangkeun korban akibat kabontongoranana teh. Pernah hiji mangsa badega haji sobana teh dek ngamandian kuda. Biasa ku barudak sok diabringkeun. Tapi nu sejen mah tara aya anu wanieun ngadeukeutan ku sabab sok sieun kasepak. Ngan dasar budak lenger model Andi mah manehna ngadondoko we leumpang hareupeun bujur kuda anu harita dina tonggongna keur nyengcle anak haji sobana anu kakara umur 4 tahun. Nah da eta mah buntut kuda teh ku Andi ngadondi kenyang atuh puguh kuda teh ngajerete nepi ka budak haji sobana teh meh-mehan labu. Badega haji sobana anu ngaran Mang Amir pasti ngamak terus nyarekan ka Andi. Dasar Andi dicarekan teh ngadon jekok bujur kuda teh ditonyok ku leungeun buntungna. Nah eta mah kuda langsung ngajaul nepi ka budak haji sobana ngacleng. Untung masih kasanggap ku Mang Amir. Lamun badegana terikat geus tangtu eta budak notok. Ngan harita kudana mah kabur lumpat ngamuk atuh salemur gujrud. Eureun-eureun eta kuda teh sanggeus dikusuk kana gawir nepi ka sukuna potong. Atuh kuda teh jadi teu ka arah gawena. Ku kajadian eta teh kisahudi ku jalma pada ngajejeleh. Tapi sanajan geus dipapatahan kumaha oge keukeuh talajak Andi teu ieuh-ieuh. Anger we manehna mah sok nyieun picacapekeun. Hiji mangsa manehna arulin ka pasir rek ngalamanuk. Babaturanna mah marawa katepel. Andi mah nu dibawa teh sumpit pasarna weh aya kana 10 mah. Lantaran teu bebenangan nya terusna manehna ngalara kasir geus kitu laleumpang ngaliwatan Tegal Pangangonan. Riab harita teh muning haji sobana keur diangon. Ngan kudelekana Andi teu pupuguh manehna ngadeuketan muning jalu nu panggedena. Hayo weh ceuli muning teh diasupan kasir. Balukarna eta muning ngagideg-gidegkeun huluna ungas ingus ngamuk sagala digadil. Anu satuluyna eta muning jadi edan. Ngabret ka sawah anu macul buriak lalumpatan sabab dibeberik. Muning beki edan beki ibur sangeusna eta muning asup ka lemur. Jalma-jalma nyalametkeun diri asup ka kolong-kolong imah. Harita nini omoh ampir jadi korban. Sigana eta muning teh ningalieun nini omoh anu asup ka kolong nya diberi. Imah nini omoh ditengaran nepi ka rubuh. Masih untung nini omoh kasih kaburu katulungan. Lamun hanteu teh sigana geus katinggal ngruntuhan imah atawa palastra di budal badil tanduk muning anu ranggaek. Poharanya aduh Mang Jeni ya Andi harakna teh jiga tukang gurilem. Ningali kitu Andi nemongkeun kaluar biasaanana manehna ngagentak muru muning anu keur ngagadilan imah. Jalma-jalma teh soak ningali kitu mah patingkot seak mangpaurkeun. Anjing ngingkah anjing ngangaonna ai maneh. Hayuh ambuing mah. Mang Sarbin ngagorowok. Tapi ku Andi teu dipalire taongoy ngagedig ngadeuketan muning. Sanggeus deukeut manehna ngabedol buntut muning atuh kontan muning malik. Seak eta muning ngaberik Andi. Andi lumpatna ka kebon awi eta muning terus ngudag. Ari Andi pinter lumpatna teh ka kebon awi. Jalma mah saurang oge nu wanieun nuturkeun sok sieun eta muning ngadon ngudag ka maranehanana. Teu lila Andi pucung heuh deui leumpang ngagandeang. Nepi ka lemur gogorowokan majar teh muning geus teu walakaya.
karinalian bae cenah di kebon. Najan bari kaget sarta setengah tepercaya teburung jalma-jalma teh bari jieu tina panyumputanana ting kurumuy kaluar ti kolong sawareh tarurun tina tangkal anu ditaraekan. Antuk nama warga teh nuturkeun Ani ka kebon, anabreh teh bener we eta muning geus teu walakaya lantaran tandukna nyelap kana sela-sela dapuran awi. Atuh geus kitu mah eta muning pada nalian sarta harita mah geus rada tenang sigana kasirna geus kaluar tina jero ceuli muning. Wah jalma-jalma teh ting dalalek ka Andi lantaran geus curiga moal salah eta muning nepi ka edan teh alatan diheureuyan ku Andi. Ngan teu aya nu wani amek da geus pada maklum kana talajakna, malahan mah malik muji ka Andi teh. Tapi ari Haji Sobana anu memang sigana anu sedil ka Andi teh manehna mah ngadon ngawawaleh nyarekan dicarekan teh Andi nemalna anu kadenge matak pikaruaseun keur nu borangan. Olah ngamek Pak Haji, kajaba lamun hayang edan mah muning kabeh diedankeun ku aing. Haji Sobana ngadenge kitu teh ukur bisa gogodeg bari maca istighfar sababaraha kali terus ngusap beungeut. Kisah Hudi anu harita aya di dinya katingali beungeutna meuni reueuk heuy pias reup keuneuk teu loba omong deui. Ani ditungtun dibawa ka imahna. Balukarna ari kumineng dipapatahan bari tempo-tempo kapaksa bari ngagunakeun kakarasan. Andi teges tara deui nyieun hal anu matak gujud warga. Hal kitu estu matak pikabungaheun pikeun mangsa Hudi mah. Tapi nya kitu ayeuna mah Andi jadi tara betah di imah sarta tara daek ulin jeung babaturana. Mun ti beurang sok ngaprak ka jauhna, mun teu ka kuburan bapana sok ka pasir ayakan. Anu masih geledegan remet jeung hieum ku tangkal gerde. Lamun ti peuting tara sare di imah ngadon ngarengkol we ditajug. Dititah balik oge tara daek ngan ari usum dahar mah kakara balik. Hal kitu teh matak jadi pikiran pikeun Kisah Hudi mah anu ngarasa boga kawajiban ngajaga jeung ngurus Andi. Pomo deui sanggeus ngadenge beja lamun Andi sok ulin ka pasir ayakan anu tempatna lumayan jauh, anu pikeun boh urang Cipancar, Cikalepu, Cikembulan atawa Hujung mah eta tempat teh masih sanget. Aya beja oge cenah sok ngatrok ka lembur anu jauh, tapi ari ditanyakeun jeung dicarek ulin ka pasir ayakan teh jawabanna ukur resep we cenah. Padahal Andi kitu teh manehna boga maksud anu mandiri dina dirina anu aya patula patalina jeung kajadian anu tumiba ka bapana. Sanggeus ayeuna boga pikiran anu bener, Andi teh jadi robah pamadeganana. Komo deui sanggeus ngadenge beja lamun nalika jumeneng teh bapana mah kacida pisan ceceubna ka para begal teh. Lamun dina riungan boh ditajuk atawa di pasar sok nembongkeun ka ceceubna ka para begal teh sok kaleulewihi, sok rada sompral. Tangtuna hal eta ngajadikeun rasa dendam para begal anu memang loba mata-matana. Jadi bisa wae waktu kejadian harita teh Bahrawi jeung baladna lain ngan sakadar rek ngabegal tapi leuwih ku rasa dendam ka Kirais. Memang rada teu asup akal pikeun Andi mah, sabab harita bapana ujug-ujug diraponan antukna nepi ka ngalaman bobor karahayuan. Kumaha talengesna para begal harita geus moal bisa dipohokeun teu weleh ngolebat dina bibir panona. Komo deui apanan leungeun manehna oge nepi ka ngalaman tatu anu moal bisa cager saperti sabihara teh alatan begal. Kukituna Andi jadi hayang maluruh saha anu geus mateni bapana teh.
sok sanajan manehna teu aya nu apal kana beungeut para begalna, tapi manehna miboga cepengan anu bisa dijieun bukti pikeun maluruh. Salah sahijina nyaeta waktu galungan teh apanan aya saurang begal anu beungeutna kakeunaan ku sabetan bedog bapana anu ngabalukarkeun cacad dina beungeutna. Jadi di mana aya jalma anu cacad beungeutna teh Ani geus bisa masikeun yen eta palakuna. Anu kadua nyaeta Ali nu dijieun tina perak mata virus bapana anu dicokot ku begal. Manehna apal pisan sabab mindeng nyonyoo eta Ali. Sakali mangsa Ani keur nikreuh lempang ngajugjug pasir ayakan. Sabot jongjon lempang tina sela-sela hirupna tatangkalan pasir kadenge sora anu ngagelik. Sanajan lain budak borangan oge teu wudu manehna ngarasa muringkak sabab cenah kabejakeun di dinya loba dedemit. Jajantung ratug tutunggulan. Glik-glik kadenge deui sora semu ngalengis di barung sora prak-prak siga sora anu keur nakolan batu. Hate Andi ngageter. Rikat Andi ngasupkeun pasar kana sumpit anu dibawana. Leungeun kencana dipapagkeun dina dada. Lamun aya nanaon teh ku manehna rek disumpit atawa dikede. Kitu gerentesna. Panonna nitenan ka arah datangna sora. Sora naon nya eta? Perak dadamit milu nyiliwuri wayah kieu. Sampeukeun ku aing mah palebah batu itu siga nama. Abong budak lenger. Ayeuna mah nu timbul teh rasa penasaran. Andi terus ngeteyep ngadeukeutan kana palebah batu. Polahna teu beda lir ucing anu keur ngabobodo beurit. Ngadodoho palawargi lepat. Ngadodoho lepat Mang Jeni. Sora anu kekeprakan beki tetela barang breh kanu aya di hareupeun. Andi kaget tapi teu lila saterusna mah manehna seuri ngabelenyeh kana Neng Nong. Aduh palawargi hapunten ya. Jalaran waktos tos teu nyekapan atuh muga urang sambung deui Beng Enjing Pageto. Mudah-mudahan aya waktos. Ayeuna cag heula dugi ka dieu urang teu neun dihaneuleum sieum tempat nu ninggalkeun mangsa datang disamper deui. Mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.